Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi sareng peryogi non ayas biro yen sobar. Saya teh talibnya. Talib amma tina perkara turidu anu ngamaksud naon nafsuhu awakna ieu talib wa hawahu sareng hawa nafsuna ieu talib. Qala ngadawu syairu syair innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawanin. Innal hawa sanyana ari hawa nafsu lahwa tahari ieu hawa nafsu. Lahwa tahari hawa nafsu. Al hawanu eta jadi kahinaan. Bi'ainihi kalawan sabenerna kahinaan. Wa sari'u kulli hawa sareng ari anu kalindih ku hawa nafsu wa sari'u kulli hawa sareng ari anu kalindih ku hawa nafsu sari'u hawanin eta kalindih ku kahinaan. Wayasbiru jeung kudu sabar, wayasbiro jeung kudu sabar ieu talib alal mihani kana cocoba wal baliyati jeung non pancabahya. Kila diucapkeun khazainul mina ari gudangna pirang-pirang kanugrahaan khazainul muna ari pirang-pirang gudangna kanugrahaan ala qanatiril mihani eta aya dina gudangna pirang-pirang cocoba. Wa ansyadtu sareng ngaluarkeun siiran ula wakila sareng cek
Okilah sareng diucapkan, dicarioskeun. Naon annahu sanyana ieu ansyattu ta siiran. Naon annahu sanyana ieu siiran ansyattu li Ali bin Abi Thalib eta kagungan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karrama muga mulyakeun ngamulyakeun sallallahu Allah wajhahu kana saraina Sayyidina Ali. Ala la tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Ala la tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Zakain wa harsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Ala ingat. Ala ingat. La tanalal ilma. Mual menang ilmu. La tanala mual menang anjeun al ilma kana ilmu. Illa bisittatin kecuali ku genep perkara. Saunbika bakal ngabajakeun kaula ka anjeun. An majmu'iha tina jumlahna ieu sittah bibayanin kalawan jelas pertela. Zakain hiji cerdas celakan wa harusin kaduana kudu ngenyak sesorongot bener-bener sesorongot kana ilmu. Wastibarin sareng sobar. Kasabaraha? Katilu sobar. Wabul gotin sareng ka opatna bekal. Kaopat kudu boga bekal. Wa irsyadu ustadin sareng nomor kalima kudu aya petunjuk ti guru. Wa tuli zamanin sareng nomor ka genep kudu lilaza zaman. Asal kata temannya